Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah tepang deui tina hancaan salanjutna tina kitab Tijan Dauri. Insyaallah mudah-mudahan enak tiasa selesaikan ngebahas perkawis kautamian Kangjeng Nabi serta keturunan Kangjeng Nabi, para putra Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan aya manfaatna sangkuring atas nami ngawas karena kitab Tijan Dauri menurut bantuan akal sadayana. Mudah-mudahan ieu channel nu dibangun ku sim kuring sing barokah. Hade hilap bantu subscribe na, share, nyalakeun loncengna supados tambah semangat. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngabrojong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma sareng eta tetep tina perkara yajibu wajib aidon deui naon aya alama nguningakeun anna ari saestuna lahu eta tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudon kana ngagaduhan Kangjeng Nabi Muhammad kana Talaga Kausar. Wanahu sareng wanahu sallallahu alaihi wasallam sareng ari nyana Kangjeng Nabi Muhammad eta yasfa'u bakal nyapatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi pasril qada'i dina fasal ngahukuman. Wa hadhihi safatu sareng ieu syafaat eta mukhtasatun anu dikhususkeun bihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma sareng eta tetep dina sapalena perkara yajib anu wajib aidon deui naon antari pak nguningakeun si jalma ar-rasula ka pirang-pirang rasul al-mazkurina anu ditutur ieu para rasul fil Qur'ani dina Al-Qur'an tafsilan kalayan terperinci. Wa ma ghairuhum sareng anapun ari para rasul teu dirinci dina Al-Qur'an. Yajibu maka wajib alaihi kajami mukallaf naon aya arifahum nguningakeun jalma mukallaf ka para rasul anu teu disebatna Al-Qur'an ijmalan kalawan gemblenganana tanapi garis besarna. Waqad nadoma sareng tetela parantos nganadomkeun sahabat duhum sapalina para ulama al-anbiya ka pirang-pirang para nabi allati anu tajibu wajib naon makrifatuhum nguningakeunna jalma ka para rasul tafsilan kalawan pertela rincianana. Pakola makanya rios para ulama khatmun ala kulli dhitaklifi ma'rifatun yang dia ala tafsili qad ulimu bitilka hujjatuna minhum samaniyatun mimba di asrin wa yabqa sab'atun wahumu Idrisu Hudun Su'aibun Salihun wa kaza Zulkifli Adamu bil muhtari qad hutimu. Khatmun eta wajib ala kulli mukallafin ka saban-saban jalmi mukallaf
ma'rifatun ari nguningmakeun bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi ala tafsiri kalawan pertela. Qad ulimu anu tetela tos diuningakeun ieu para nabi fitil ka hujatuna dina hujahna nu agung. Minhu meta tetep disapalehan anbiya samaniatun ari 8 mimba di asyrin dina sabada dan 10 dan jumlah 18 wayabko sareng nyesa eta sabatun 7 dan 25 18 tambah 7 25 wahumu sareng ari nu 7 teh eta Idrisu Nabi Idris, Hudun Nabi Hud, Syuaibun Nabi Syuaib, Salehun Nabi Saleh, wa kada sareng eta tetep saparantos Nabi Saleh, Zulkifli ari Nabi Zulkifli, Adamu Nabi Adam, bil mukhtari kalawan anu dipilih. Qad khutimu tetela anu tos hitung-hitungan ieu para nabi wa mimma sareng eta tetep dina sawarehna perkara yajibun wajib i'tiqaduhu naon i'tiqaduhu ngaitikadkeunna ieu si mukallaf hu kanu perkara aidon deui anna qarnahu ari saestuna kurun atawa masa abdulul kuruni pangsaya-sayana kurun. Jadi zaman Kangjeng Nabi teh pangsaya-sayana kurun atau nabi masa. Sumal qarnu saterasna kurun alladzi ba'dahu anu saparantos abdul kurun. Sumal qarnu saterasna kurun alladzi ba'dahu anu saparantosna abdul. Sumal qarnu satasna kurun alladzi ba'dahu anu saparantosna alladzi ba'dahu. Wayam bagi sareng peryogi tan mesti li syahsi kajama naon aya ripa nguningakeun ijama auladahu ka para putrana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum sareng ari itu aulad putra Kangjeng Nabi sabatun eta aya 7 ala sahihi numutkeun kaul nu sahih. Sayyiduna Qasim kahijina putrana Kangjeng Nabi tegasna kahijina teh Sayyidina Qasim. Wa sayyidatuna Zainab sareng kaduana putra Kangjeng Nabi teh Sayyidina Siti Zainab. Wa sayyidatuna Ruqayyah sareng katiruna Siti Ruqayyah. Wa sayyidatuna Fatimah sareng kaopatna Siti Fatimah. Wa sayyidatuna Ummu Kulsum sareng kaopatna Siti Kulsum, Siti Ummu Kulsum. Wa sayyiduna Abdullah sareng kagendapna Sayyidina Abdullah. Wa huwa ari Sayyidina Abdullah eta mulaqab sok disebat sok dipanggil bitayyibi ku Sayyidina Thayyib wa tahiri sang Sayyidina Tahir. Wa sayyidun Ibrahim sareng katujuhna nyaeta Sayyidina Ibrahim. Wa kulluhum sareng ari sadayana putra nu 7 min Sayyidatina Khadijatul Kubra eta dilahirkeun ti Siti Khadijah al Kubra ila Ibrahima anging Sayyidina Ibrahim. Pamin Mariyatul Qibtiyah ari Sayyidina Ibrahim eta dilahirkeun di Mariyatul Qibtiyah. Wa hada sareng ieu ucapan kana pikaul eta akhirna perkara atanapi akhirna risalah ya sarahu anu parantos ngagampilkeun hu kana itu perkara atanapi kana ngarangna ieu kitab sa Allah Gusti Allah in fadlihi tina kautamaanna Gusti Allah wa karamihi sareng kamulyaanna Gusti Allah walhamdu sareng ari sagala puji eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah rabbil alamin anu mangeranan sadaya. Wassalam sareng mugi mapareun rahmat saha Allah ala sayidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wala alihi sareng kakeluargana Kangjeng Nabi Muhammad
wasahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wasallama sareng mugi maparin kasalametkeun Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad, ka keluargana sareng ka para sahabatna. Barakallah, alhamdulillah tamat dicap dijan daruri, mudah-mudahan manfaat. Sakali dihatur nuhun kana dukungan sadayana para sahabat, para santri, para ulama. Hapunten bilih kakirangan. Wasikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.